Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah gak seharian dewa ini. Iya ini jam maraha. Ningges isu. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat. Itu dong. Om Prince di mananya? Tadi mah ayah di dia. Ais. Kenaon Is? Ais. Ais. Weh. Mana? Mana? Aya kamarana? Kita rek nyangan si Iwok. Emangna can uwi grah? Di kamari can uwi, disekan ku Uwa. Grah. Kamar itu uling urang duaan. Tapi mainnya ngaleungit ganteng geus uwi. Kurang teangan ya? Itu urang disekan ku Uwa urang. Kuwa Iwok? Heeh. Oh. Hatung geus aya urang teangan we. Itu. Hayu urang teangan lah. Ayo. Wok, maneh di mana? Wok, di mana? Wok, maneh teh? Wok, ulah leungit wae disincarekan Uwa. Wah eta naonna koneng-koneng Wok. Angka. Hayang tua. Aya popae. Payang mah. Wah ngan si Iwok tuh Wak. Aya Di mana? di jero di kamari. Ah mahanya. Itu di jero aya. Eta mah embe. Kan ngaranna si Ciwok. Uwa mah teu balik ah. Kajen kop nangkayang mah. Saya kan si Iwok deui kan Uwa. Singkat pamit ya. Kayak bapana meureun aya di dinya. Ayo. Akil. Nah, cenah si Abu tuh meni gandeng. Gil, Orang mau sesuatu di mana pan? mau naon? Mau sesuatu di mana pokoknya? Naon atuh Hayang nyaho teh. hayang nyaho. Manehna peureum heula. Beureum. Kurang bere nyaho. Peureum geura manehna. Peureum heula. Tutupan. Atuh tutupan. Bere nya kurang coba heula sesuatuna. Tara, ini buka. Cupang hiji ewang. Naon ieu? Cupang. Cupang. Hiji ewang nih. Dengar Asik euy. hiji ewang ya. Teu atuh. Tuh, halus kan? Teh hayang mau eta atuh. Ya itu orang mau letik mah. Gedenya. Nuhun nyaru. Ais, ada ke mana? Ais, tungguan, urang sieun nih. Aya tuh si Jok teh. Euy, orang bingung deh. Mana teh mah? Hei, Aya tuh si Jok. si Iwok teh eueuh urang geus tang ka mana-mana. Aduh, matuh tuh. Kumahanya? Musuh bubar nih. Bubar? Heeh. Maknya bubar. Hatuh teu. Urang tangan deui hayu. Hayu, Ayo tuh. Ka mana tuh tangan? Badi tuh ya. ka belah tonggo. Heeh. Hayu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam.
Ka mana, Bah? Kari-karinya ke kebon. Ka kebon. Ke kebon. Di mana tuh? Ais teh kan yang si Iwok, Bah. Si Ciwok. Heeh. Ah, si Ciwok mah kemana tuh di kamari eueuh? Eueuh. Oh, kari-kari di pacok gauk teh si Ciwok teh tah. Ka mana nya? Geus tangan bieu ge. Ulin ka sawah sugan, kamari di sawah pun aprakan sorangan. Oh, jigana nya. Oh, Urang coba. tangan lah tuh nya, Bah. Coba tareangan di sawah. Nya atuh pas ka Bagus, sawah si deui, Ulin, ya, Bah. Aduh, jaba leutik di budak Oh, teh leungit leutik tah. budakna. Heseneangan tah. Oh, ayo, Bah. Tareangan sing burang. Is, mau jalan balik tuh. Ini jangan komit teh, jangan balik-balik. Terus burit. Nih. Kemana nya? Juk, curi. Wok. Di mana Wok? Gimana si Ciwok teh? Ciwok. Aduh. Suara naon tah? Aseuh. Besar si Iwok ya? Mirip. Di mana ya? Gimana nya? Belum di mana. Ah, yuk coba orang buka. Ayo. Kumaha orang buka ieu jar? Buka we, tadi suara naga di dia nih tapi nak. Coba mana lewat lah di saya seorang weh. Aduh. Tuh, iya. Suaraan bener berarti. Coba buka yuk. Buka. Buka yuk. Wah. Saya. Coba buka. Ini. Bener si Iwok. Iwok. Wok. Iwok. Bener Iwok. Bener si Iwok. Bawa balik. Ayo. Wok. Bawa balik. Angkat cepat. Bener tuh angkat. Nah, Bawa balik ayo. Wok. udah wok. Sadar wok eh. Sadar. Iya, di mana iya? Udah. Alhamdulillah. Kun, Jar, mana ka mana wae, urang neangan mana oge. Ieu mah. Mana nu kemana mau orang neangan di Urang kamari. mah teu urang ulin di dinya oge ah. Kumane we urang ditinggalkeun. Kamari yang naon wae ja. Teka panggil. Tadi mana si Ais ninggalkeun urang tadi manehna. Si Ais jeung urang wae Bener tadi Tadi ninggalkeun saya di ditu manehna. Cuk manehna teh kedeung heula urang ka dieu heula. Cuk urang teh. Eueuh we. Urang jeung barudak neangan maneh. si Isu. Geura. Isu. Tuh urang teh nyaho pan urang. Geus urang balik aya nama balik. Ya tuh. Ayo balik. Mana karunya Kuwa oge. Wah, Naon deul? si Agi ka mananya? Nyaho urang ge. Asa teu nempo. Lo urang ge asa tara nempo busina geuring urang mah we manehna. Heueuh nya. Heeh. Wah, Naon? tah budak. Oh, Si Bulet. Bulet. Gawe ka ditu Bulet. urang teh bulet teh keun maca teks. Jeung marana syuting Si Bulet mah ieu geus dimulai tuh, tinggal di kamera. ini ngubah kamera. Bukan itu. Kampura. Ngopina. Si Bulet. Bulet. Wah, Naon? jadi kumaha tuh? Dia. Dia nih nama tumen. Atuh ieu cicing. Aduh kajeun main tumen tara galak ka urang ayeuna kunaon? Oh, bari itu pan orang sok galak wae nya ka arwah. Heeh. Kunanya. Gara-gara dicarekan ku Mina si Ais, inget teh. Anu iraha teh ya. Aduh. Anu episode 4. Pideung. Wes ya, ulin ti isuk sampai ka ayeuna. Geus burit. Sia nya pamolah nanya, sia. Tah, nu eta. Atuh da adil mah heureuy wae ka Aru jeung si Agil teh. Nyaho tuh urang reuy wae.
Kang Inung tuh. Banget sampe panginom aing teh Budak. ningali aing keur main syuting ge. Jaga tuh sungguh sing dorek ku aing. Anjir tuh budak. Sasil. Tengil. Tuh ya. Eh, kumaha sih apa ngurus aing keur syuting ge nya? Sia. mana make tadi? Balik. Urang teh keur syuting. Aduh, aing. Gak bakal muan aing pusing aing Lu poe ieu mah ih. Naon aja dia? Nyaho. Itu si Bulet, budak. Jang. Nara. Nyawa si Arul teu. Naho? Ieu pang mikeunkeun ieu nya surat. Ieu naon? Acis Lin? Surat. Pang mikeunkeun nya ka si Arul. Heeh. Nuhun Jang. Oh, Naon? nyaho tuh. Naon? Urang sukeurean maneh. Urang nyaho. Naon, Pak? Kunaon maneh? Maneh teh simpel. Ieu nyaho heuh. Jadi we urang resep deui wae jeung maneh. Ngarian we maneh bareto. Ieu lain kumaha maneh atuh aing antara ulin lagi si Ais kunaon? Kan urang geus nyen perjanjian. Perjanjian naon? Perjanjian. Yes, Naon dia? keur naon di dia? Keur nyonyok kembang we bari ningalikeun gunung. Oh, ning alus gunungna. Yes. Naon dia? Adia mau ka Ameng jeung Aisnya. Kunaon kitu? Adia disieun dicarekan di ku Ma Ais galak soalna. Emang Ma Ais galak? Galak keur eta dicarekan adia teh ya. Oh, dicarekan pas meuli tarasi. Heeh. Terus adia teh sieun pajarkeun mamawa Ais bader. Oh, gitu. Janjilin mal ulin di jeung Ais. Heeh, ayeuna mau waka ulin jeung Ais. Oh, gitu. Nya geus atuh. Sieun carekan di. Nya. Atuh ampura we. Heeh, janjinya. Heeh. Engke lamun arek Ameng ke di bejaan dinya. Heeh. Tah kitu. Oh, gitunya. Heeh. Ieu saha di budak teh Budak ieu budak ieu deui teh kamar. Udah heula ieu surat ya Anjing Agil. budak teh uyahan soalnya. Untuk pendidikan. Ya Naon? Arul ieu surat ya Agil. Di saha? Yang Arul. Oh, ti saha teh? Ya Agil. Ih salah, ima dia, adik ya Arul. Atuh Kak. Ieu. Oh, nunya. Bisa ditu. Heeh. Naon sih urang Naon coba baca. Ai naon sih? Susuratan segala. Naon ieu? Isina. Rul, kumaha damang? Mudah-mudahan damangnya. Arul tong hilapnya emam. Sanajan emamna kadang jeung angin kacang. Anu penting eta ge bari dihanetkeun deui. Pamaksudan Agil ngirim surat teh, Agil bade ngabejaan ka Arul sareng ka barudak. Agil teh bakal indit di ieu lembur. Agil bade ngarantau katana batur. Kusabab Agil bade neangan pada melan. Jang mantuan Bapak. Moga-moga persahabatan urang jeung Arul bagai kepompong. Kadang mah hilir balajra atanapi hilir ceket. Ayeuna Agil bade angkat upami hoyong ngajajabkeun Agil ku Agil ditungguannya. Ti Agil ajang Arul sahabat anu bager.
nyarah oleh si Agi arek pindah. Oke. Ayo. Agi. Dia, ada mana ada mana? Lagi hari kamane yang musuh di dia. Agil like mangkat yang pada bahan. Udah masuk. Enggak usah di dia gitu ya, tuh ke mana-mana. Dia namanya entek itu ke orang, arek dia damel ke jeung urang, urang dibantuan. Teu bisa Rul, Agil keke kudu mangkat. Agi ulah mangkat, geus sunat di dia. Oh, Agi bisa ngangon udah kuengkut. Bisa lah. Agil keke kudu mangkat. Dia. Tuh. Kun. Is, Jar. Ki, hidayatnya. Ya, Agi atuh kunaon dari Tong mohokeun Agil. Ya Agi. Agi bener yang makan Agi. Agil keke like mangkat. Atuh gade Agil nitip. Ya. Tong pohonnya ulah ninggalkeun salat. Ya Agi ya. Agil mangkatnya. Ya. Sakali deui. Sakali deui ulah mohokeun Agil. Ya mau kade Agi. Ya Agi. Selamat di jalan sampai tujuan. Agi kade. Agi. Kade Agi. Tos heula ning loba nu narembay.